heueuh nya ari takdir teu banang dipungkir badan anu katempuhan tah ieu nimpa atawa karandapan ku monyet monyet teh keur siling siaran anakna jeung indungna dina tangkal anu nya teu pati gede lah katangkep ku kami oge na tangkal anu rada gede ngan manehna teh keur Balembang Timur ditinggalkeun ku salakina nya meureun keur teuing keur nyanung atawa monyet teh kawin deui atawa kumaha anu puguh mah keuraranaan bae eta si monyet teh ngumatak ulina ka ditu ka dieu teh jeung budakna tapi kana kawihaana wajibana ngan keur di tengah-tengah siling siaran jeung anakna teh indungna wajikan Gani ngomong anakna ka indungna kieu ma itu naonnya anu ngebul tuh mah geura ma nu ngebul dihanap itu naeun hayeuna wa ngebul kumadi tuh geuning tuh ngebul tuh meni tuh ngebul dihanap oh eta nu ngebul mah jelema ngebul kunaeun mana ngebul geuning bet ngebul kitu moal ngabahayakeun jelema eta mah keur udud geuning euy biasa jelema aya kaguam aya kamereg aya ududna da heueuh jelema mah loba nu rarespeun udud nu matak sok ngararebul oh kitu atuh euy geuning urang tara ngebul lain anu teu ngebul balad urang teu meunang kitu eta da itu mah jelema kitu pupujeut tah tong ngobrol kitu heueuh lah ngan aya kamonesan bae heueuh mak heueuh aya naeunana kitu kudikan aya anehna lain anehna aya kamonesan aya onyoena tah jelema mah aya onyoena udud heueuh tah angot jang lamun tas dahar atawa aftersek sok harayangeun udud jelema mah lah mamah sok kitu sok ditamahan aftersek lah biasa atuh jang da urang ge kudu aya heureuy ame ulah tereh kolot kitu tajang lah heueuh bae lah der